Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyaida Putri dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koda dan koda. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu Maha Agung ngedinten ieu urang tiasa ngariung patepung lawung patepung wajah. Salawat serta salam mugi tetap ngocor kana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ka keluargina, katut ka para sahabatna anu gaduh kamuliaan, teu hilap ka sadayana umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana qada sareng qadar jeung seueur ngandung manfaatna di antarana nyaeta bisa nguatkeun keimanan jeung ketakwaan, bisa nyandakeun yang saenyana segala masalah anu kajadian eta tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna qada jeung qadar bisa numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran sabab petaka atawa rintangan nu dihareupan eta ngarupakeun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi henteu aya hiji makhluk anu bisa ngarubahna selain izin ti Allah Subhanahu wa taala. Hiji jalmi moal bisa ngahindar atawa ngelak tina ketetapan Allah sanajan manehna nyaho. Iman kana qada sareng qadar bisa nemukeun nikmat ti Allah sareng bisa ngadarong pikeun ngucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Upami usahana tiasa untung sabab sadar jeung kauntunganna ngarepkeun karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Kaimanan kana qada sareng qadar bisa ngadarong kanggo tegar, sabar sareng teu putus asa dina mayunan musibah. Sareng upami urang meunang taka jadi bacaan anu sae anu kudu urang ucapkeun nyaeta bacaan istijah. Anu hartosna saenyana segala sesuatu anu gaduh Allah Subhanahu wa taala sareng saenyana yen Allah urang sadayana mulih. Sakieu heula ti abdi upami aya cariosan anu marana di hate abdi nuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.